Ari adab dina ngeretan kuku, mimitina tina curug nu katuhu, papai nepi kana kuku cingirna, tuluy kana kuku indung leungeunna, pinah kana kuku leungeun anu kenca, mimitina tina cingirna heula, papai nepi kana kuku jempolna, kitu ceuk kaidah ilmu fikihna. Pindah kana kuku anu dina suku, mimitina tina cingir nu katuhu, tos kitu papai wae nepi kana kuku cingir anu lebah kencana. Ari adab dina ngeretan kuku, leungeun jeung suku eta kudu sawaktu, sabab lamun teu dilakonan kitu eta makruh hukumna anu geus tangtu. Kuku ramo anu entos dikeureutan, sunatna mah tuluy dikokocokan, sabab lamun teu dikokocokan matak jadi madorot kana badan. Kuku buuk sareungna getih deui nu parantos papisah tina diri, sunat mah tuluy dikubur ka bumi, kasadaya ujang nyai ulah lali.